Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kelas 3 patepang deui sareng ibu dina pelajaran bahasa Sunda urang lebet kana pangajaran 2 nyaeta ngeunaan silsilah. Satu acan urang mulai pangajaran urang maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang akan kita pelajari hari ini adalah halaman 28, halaman 30, halaman 32, halaman 34, halaman 38, halaman 40, halaman 42 dan 44. Siapkan alat tulis dan bukunya. Mohon perhatikan. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada halaman 28. Bagian A. Nyaritakeun silsilah. Menceritakan silsilah ya. Titenan anggota kulawarga di handap ieu. Anak-anak bisa perhatikan halaman 28. Di situ ada gambar silsilah keluarga ya. Aki Husen sareng Nini Ratna kagungan putra 3. Pada digambar di atas ada gambar nenek dan kakek. Kakeknya bernama Husen dan neneknya bernama Ratna, mempunyai 3 putra. Nuka hiji minangka cikal yang pertama merupakan anak yang pertama yaitu Ua Acep. Namanya Ua Acep. Nu panengah pun bapa yang penengah itu ayahku atau bapakku. Jenengana Darman. Namanya Darman. Nu katilu minangka bungsu yang ketiga bungsu yaitu Mang Asep ya. Namanya Mang Asep. Kita lihat lagi di sini juga ada silsilah keluarga Ua Acep pada halaman 30. Ua Acep nikah sareng Ua Ai, kagungan putra 2 nyaeta Kang Ranu sareng Ceria. Ua Acep nikah dengan Ua Ai, mempunyai 2 anak yaitu Kakak Ranu dan Kakak Tia. Pun bapa wastana Darman, ayahku bernama Darman. Nikah sareng pun biang wastana Melani, menikah dengan ibuku yang bernama Melani. Kagungan putra 3 nyaeta Abdi dipasihan nami Dudu, mempunyai anak 3 yaitu saya yang diberi nama Dudu. Pun lanceuk jenengana Maria. Kakakku bernama Maria. Sareng pun adi namina Haris. Adikku bernama Haris. Kita lihat halaman 32. Mang Asep nikah sareng Binia. Mang Asep menikah dengan Binia. Paman Asep menikah dengan Tante Nia. Kagungan putra 2 nyaeta Dedi sareng Dian. Mempunyai 2 anak yaitu Dedi dan Dian. Halaman 34. Ceritakan ya. Caritakeun bari titenan gambar. Ceritakanlah sambil mengamati gambar. Sameme maca istilah di handap ieu ingetan heula gambar nu tos dibaca ku hidep. Sebelum membaca istilah di bawah ini,
Perhatikan atau amati dulu gambar yang sudah kalian baca. A. Kolot bapa jeung ibu disebut aki jeung nini. A. Orang tua ayah dan ibu disebut kakek dan nenek. Kolot urang disebut bapak jeung indung. Orang tua kita disebut bapak dan ibu. Nu dilahirkeun ti heula disebut lanceuk. Yang dilahirkan terlebih dahulu disebut kakak. Nu dilahirkeun pandeuri disebut adi. Yang dilahirkan belakangan disebut adik. Adi jeung lanceuk disebut dulur teges. Adik dan kakak disebut saudara kandung. Kita lihat pancen atau tugas ya. Tugasnya nanti anak-anak isi sendiri, dibaca ya. Halaman sebelumnya nanti dicatat saja, tidak disetorkan ke ibu. Kita lanjut ke bagian B halaman 38. Bagian 3 halaman 38 dan 40. Anak-anak nanti bisa melihat arti yang ibu sampaikan pada halaman 39 dan 41. Bagian B, bandungan. Mendengarkan. Bandungan wacana di handap ieu. Simak wacana di bawah ini. Kadaharan sehat. Barudak dina minggu tukang urang geus diajar ngeunaan kadaharan 4 sehat 5 sampurna. Ayeuna urang guar deui ngeunaan kadaharan sehat nu ngandung gizi. Sabab minggu kamari tacan tuntas. Samemeh bapa neruskeun deui pangajaran, hideuk aya nu rek nanya? Saur Pak Guru mere kasempetan nanya ka barudak. Abdi Pak Guru, ceuk Tatang. Pek, parentah Pak Guru. Ari kadaharan sehat teh nu kumaha? Kadaharan sehat teh lain kadaharan nu mahal hargana, tapi kadaharan nu bersih. Lamun didahar teu ngabalukarkeun panyakit kana badan urang. Sabalikna malahan bisa ngajadikeun badan jadi sehat. Pak, sadaya kadaharan nu bersih sehat, ceuk Noni. Cantang tu sehat. Jadi kadaharan sehat teh salain ti bersih kudu ngandung gizi nu diperlukeun ku badan urang. Jawab Pak Guru. Kumaha kadaharan nu make zat pengawet Pak Guru? Tanya Mila. Zat pengawet rupa-rupa. Aya nu aman keur dikonsumsi sarta aya oge anu ngabahayakeun keur dikonsumsi ku urang. Upamana bae kiwari katalungtik loba kadaharan nu make zat pengawet formalin nu pohara ngabahayakeunana kana kasehatan manusa. Sabab formalin dipake keur pengawet mayit. Saupama dipake ku manusa bisa ngabalukarkeun kanker, jawab Pak Guru panjang lebar. Jadi kumaha sakuduna milih kadaharan nu sehat? Hasim panasaraneun. Kadaharan nu sehat, kadaharan nu bersih, saupama ngadahar kadaharan nu make pengawet. Usahakeun tempo labelna nu bebas formalin.
Supaya aman karena kesehatan urang, jelas barudak, tanya Pak Guru. Jelas, jawab parudak kelas 3. Ngabandungan dongeng, gagak jadi hideung. Menyimak dongeng gagak menjadi hitam. Zaman baheula aya hiji oray sanca keur nawu balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni, buntutna dibelitkeun kana tunggul. Awakna malang dina balong. Tuluy diayunkeun, blok 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 caina ditawu. Teu patalilila balong meh saat, laukna geus rajleng, rea oge malahan aya nu ngagolepak di tempat nu saat. Teu kanyahoan ti mana asalna, jol datang gagak bodas. Harita mah gagak teh buluna bodas. Gagak nempo lauk nu ngagaloler langsung bae manehna nyorok cok macokan lauk, nepi ka meh beak. Ku oray sanca katenjoeun gagak malingan lauk meunang manehna nawu. Tapi gagak tonggoy bae, oray sanca pohara sewoteunna. Gagak terus diboro. Gagak hiber luhur pisan, tapi tetep ku oray sanca diboro. Gagak teh antukna bingung, sabab kamana bae manehna hiber terus diudag. Gagak nempo jelema nu tas nyieun sarung batik. Kabeneran pajinaanana ditinggalkeun di pipir imah. Gagak gebrus bae nyelupkeun maneh kana pajinaan. Atuh barang muncul deui teh awakna obah jadi hideung lestreng. Barang oray sanca datang manehna teu kacirieun sabab awakna jadi hideung. Hei makhluk hideung, maneh nempo gagak hiber ka dieu? Tanya oray sanca. Gagak ngajawab bari sorana digedekeun sabab sieunneun bisi kanyahoan. Gak, gak, gak. Oray sanca antukna balik deui ninggalkeun gagak nu geus jadi hideung. Tah ti mimiti harita gagak teh jadi hideung. Dari cerita ini nanti anak-anak bisa melihat ya, terjemahannya ada di buku. Kita pahami bahwa mengambil hak seseorang ketika seseorang itu sudah berjuang kemudian kita ambil haknya, itu adalah sebuah kezaliman yang besar, ya. Yang mengambilnya pun tidak akan tenang, contohnya seperti si burung gagak, dia berlari ke sana kemari untuk menghindari kesalahannya dia. Nah, dari cerita gagak ini juga ada yang harus kita lihat ya, kita telaah bahwa satu, mengambil hak orang lain itu zalim, dan gagak juga telah berbohong ya, membohongi ular. Berarti dia melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak boleh dicontoh. Ya, tidak boleh dicontoh. Dari dongeng ini kita dapat melihat bahwa perilaku yang tidak baik itu akan membuat sengsara pelakunya seumur hidup. Alhamdulillah selesai pertemuan kita kali ini. Semoga
Ilmu yang didapat hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.